Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acana urang ngabandungan pangnenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggih di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa regepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Lampahkeun Nu Panghadena. Dumasar serat Kolose pasal 3 ayat 18 dugi ka pasal 4 ayat 1. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-23 anu unggalna kieu. Ngalampahkeun parentah dunungan kudu nya-nya lir gawe keur Gusti lain keur jelema. Para mitra, aya nu nyarios kieu. Geus teu kudu rapi-rapi teuing, nu penting tugasna dibikeun ka guru di sakola, da acan tangtu oge dibaca. Panginten kalima sapertos kieu kedal nalika sepuh ningali putrana ngarengsekeun tugas nu seueur dugi ka tengah wengi. Nu penting mah tugas dikempelkeun sakitu ge cekap. Prinsip kitu tadi teh prinsip puraga tambah kadengda. Hartosna dapon asal bae tambah henteu asal bukti tambah dicarekan. Dina midamel sagala hal teu perlu toh-tohan didamel bebeakan sagala diikhtiarkeun. Sakadarna wae nu penting mah beres aya buktos tos midamel tugas. Nanging aya hiji deui prinsip nu sanes nyaeta lampahkeun nu panghadena. Hartosna ngucurkeun sadaya potensi sareng upaya maksimal kangge midamel sareng masihan nu panghadena nu pangsaena kalaya nu dipalar tiasa mangpaat. Prinsip kieu teh nu saluyu sareng nu diseratkeun dina serat Kolose pasal 3 ayat 23 tadi. Ngalampahkeun parentah dunungan kudu nya-nya lir gawe keur Gusti lain keur jelema. Hartosna urang berkarya kanggo Gusti sanes samata-mata kanggo jalmi. Kumargi urang berkarya kanggo Gusti, mangka urang midamel nu pangsaena ngalampahkeun nu panghadena. Prinsip ieu nu kedah dicepeng sareng dilarapkeun boh dina palayanan gereja, di padamelan sareng dina sagala hal tur karya nu ku urang nu dipidamel. Berkarya kanggo Gusti sing soson-soson kalayan terus jeung manah midamel ku samudaya kamampuhan kabisa nu dipimili ku urang, midamel sing nya-nya sing temen wekel sangkan ngahasilkeun karya nu pangsaena. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kanggo pedaran danget ieu di mana abdi sadaya tiasa terang kumaha sakedahna abdi midamel. Berkarya teh kedah soson-soson, kedah leres-leres, ngalampahkeun nu pangsaena lir didamel kangge Gusti sanes kanggo jalmi. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasyurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.